acara mudik ka kampung cuang happy manar cuang refreshing kitu na pikiran budak eta teh disebut budak teu pati budak teuing pokona mah geus boga budak dua bae lalaki kabeh anu hiji 7 tahun anu hiji 5 tahun berarti meureun pamajikanana manehanana anakna 2 opatan tah nah mobil puruput acan balik ke kampung nate acara mudik ye di perjalanan teu loba dibahas ieu caritana geus gacang caritana nepi we ka imahna turun ngali gincing teu ngareod akolsa lamar acan teu ngareod bako acan papir angot harianeun rokonya kitu deh teh pokokna mah kepat bae teu ngareod nanangan ti imahna teh ti dutu padahal mah jauh ti Bogor mun aing mah mau rambutan atuh 2 gegeus mah atawa danas di Cinaon eta di Lembang meuli da moal sabaraha ieu atawa di Cibaduy teh dinya meuli naon meuli apem peuyeum atawa hui anu zaman ayeuna nu amis lah hui naon tah hui naon kopi dede Cilembu ieu mah teu ngareodna naon ti imahna teh nu ngaran keupat teh bener keupat geus gancang carita datang ka imahna akina berarti meureun eta mah budakna eta budakna nu gableg imah aki nu cicing di kampung turun biasalah kumaha carita kumaha ieu itu ieu bae biasa dicaritakeun geus parada lapar cenah cek budakna eta teh nu mawa rombongan ti Cibogor teh cuang dahar yuk aya deungeunna teu aduh gular gedor eueuh cenah sok atuh muncit hayam jeung entong entong hayam heula anu dipencit teh isuk-isuk datangna teh jam 8 geus muncit hayam keur ngendog-ngendog acan eta hayamna eta makan siang mun ceuk urang meureun Pak atuh da lapar deui ya hayang muncit naon atuh mentek entok dipencit kitu jeung kitu bae isukna Pak isuk mah hayang ngalauk keuder ngalauk mancing nguseup meunang dalahar dinya eta buritna hayang deui lauk parek nguseup deui teu meunang laukna ieu dikecrik teu meunang disiriban teu meunang tungtung nama dibedahkeun teu ka dibedahkeun deui bae can bala kecrakan itu ieu pokona mah domba geus naon nu ngaran lauk beak entok ledis hayam harianeun tah sabaraha poe di mana teh teu pati lila ieu ngan tinggal renceng isuk ame keur dalahar makan malam tadi dinya di jeung akina teh jang urang enjing cuang uwi abade uwi engke aki masihan kanggo jajan ujang tah kadeun ku akinya jeung ninina da ngahaja budakna teh ame kadengeun ame mere teh duit eta akina teh geus tah sare meme sare teh aki nu eta teh akina bapana budak eta nu keur nganyang aduh kumaha atuh mah euy urang duit teu gableg coba itu si budak teh nyebut geuning ka incu terek majar urang kudu ngongkosan mana kitu ogan kudu mere duit atuh kumaha heueuh udar gedor kasalah saha nu mere nginjem ngajual naon ari cek emakna Pak
atuh da geuning urang boga doma itu aduh tungtung nama doma teh dijual kereuneuh-reuneuh acan 800.000 dijual naga balas ku butuh da teu sakitu mah nu meuli maklum lah patani sok dikakesek hargana nu puguh mah duit nu 800.000 teh dibikeun caba mekel cauna berbalik darek balik ieu teh mah dibere duit mah bar parena beasna can itu bonyeurna can bubuahanana can aya sawo dibekelkeun can aya dawogan dibawa pokona marang kibung bae nitih balik ka Bogor teh babawaan can duitna nu 800.000 tah ladang domba teh tah dibikeun kabeh eueuh nu nyesa kabeh ge ledis hayam ledis entok eueuh domba beak nya kitu teh beas aya paria aya sagala aya dawogan ge dibikeun tah tepi ka kitu anak mah tepi ka kitu anak mah teu elak-elak teu inget-inget teu mawa bako-bako acan anak ngaranna ge anak tah ieu teh kisah nyata kitu teh awas ulah kurang karandapan ku urang da pasti mun inget kana eta keur lalajo sobat bule teh ieu pasti nyengir sorangan tapi padulilah ngaranna ge anak mah anak bae anak mah heueuh lah deok